warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya. Nadoman Sunda, nadoman zaman dulu. Mungkin kalian lihat ya, yang pernah ngaji atau nyantri, yang pernah mondok atau yang pernah belajar ya di masa kecilnya pasti tahu dengan nadoman ini. Karena nadoman ini nadoman zaman dulu orang-orang tua kita dulu. Dan nadoman ini apa namanya? Mengingatkan bahwa kita hidup di dunia itu cuma sementara, nanti akan pulang, pada akhirnya ada balitungan ataupun ada amal yang harus nanti kita pertanggungjawabkan. Jadi nadoman ini mengingatkan kita itu jangan lalai untuk ibadah di dunia, terutama sholat yang 5 waktu ya, mengingatkan ke sana. Jadi jangan terlalu lalai, jangan terlalu terdiam di dunia dengan urusan dunia, jangan lalai urusan akhirat, karena hidup ini cuma sementara. Semoga nadomannya bermanfaat dan membawa hikmah kepada kita gitu, dan menimbulkan taufik dan hidayah dari Allah. Datangnya taufik dan hidayah kepada hati dan diri kita, sehingga kita bisa seimbang dalam dunia maupun urusan akhirat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadamel abdi syairan, nada berkati pangeran, malah mandar karohmatan. Eling-eling ikhwan, eureunnan kamaksiatan, sing emut kana siksaan, masing emut ka pangeran. Elingkeun siksaan kubur, nu aya dina pitutur, emutkeun sadaya dudur, banget pisan siksa kubur. Siksa kubur ngawitana, teu kapendak jeung ahlina, luak lieu taya baturna, sumawung indung bapana, poekna taya hinggana, kajaba pabung baturna, kabuhung taya bandingna, lalawora kana solatna, kasaha nyuhunkeun tulung, lian ka Allah nu agung, siksaan Allah nu agung, sengseureun dan henteu suhung. Barang jomun karuan nakir, mariksa bari ngagendir, matak sieun kana leutir, nu mata kudu jeung pikir, nu ngakirkeun kana salatna, henteu nyaah kana jasadna, henteu sieun di akhirna, disiksa ka abina-bina, tuluy disiksa jasadna, digencet taneuh awakna, tina suku kana sirahna, pacorok iga wekasna, diurug seuneuna neraka, kutina bangetna siksa, panasna taya hinggana, ti neraka meunang ngeungna, tuluy jasad ngageroan, tapi taya nu nembalan, dunia mah henteu nulungan, angin amal reujeng iman. Tidinya nurunkeun deui
Sisaan leuwih ti tadi piwara Allah nu suci kakelah orai nu sakti Sujaul Aqra ngaranna nu didamel besi kukuna hurung nggebur palmona ubak pisan calangana tuluy urang dipariksa ku orai Sujaul Aqra bari ngomong nu mariksa anjeun teh bakal disiksa sabab anjeun ninggal salat ibadah osok diliwat teu emut kana amanat siksa banget di akhirat tuluy orai teh nenggeulan ku izina ti pangeran kuku teu jeung aturan taya pisan kaadilan barang ditenggel jasadna tuluy mebes kana taneuhna kutina hawa bedasna 70 hasrat jerona terus pisan salawasna lamun can seet dosana disiksa eta jasadna asa hancur salawasna tasakitu abdi mitutur kasadaya dulur dumur urang teh kudu palaur emutkeun siksaan kubur wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ladoman ini lebih tepatnya itu mengingatkan tentang alam kubur atau orang yang menyesal ketika hidupnya melalaikan sholat, melalaikan ibadah, lalu menyesal ketika di alam kubur gitu. Banget siksaan kubur itu bahwa siksa kubur itu adalah nyata gitu. Jadi orang itu menyesal ketika hidupnya lalai dalam ibadah yang utama sholat lima waktu ketika beliau mati menyesal di alam kuburnya bahwa siksaan dalam kubur itu ada gitu. Jadi penyesalan pasti di akhir ya gitu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.